Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dongeng tentang endog emas. Kacaritakeun aya saurang petani nu kacida malarana jeung di hiji saunggubung nu geus reyot. Mang Julin petani ngaranna teh hirup sapopoe ngan dibaturan ku sakadang entog. Hiji-hijina Mang Julin kacida ngaheunana ka eta sakadang entog teh. Bubuhana manehna mah teu boga dulur baraya malih garwa mah. Hiji poe manehna init ka sawah isuk-isuk pisan manehna geus init. Kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan ku juragan lurah teh. Kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entogna dikencarkeun di buruan gubuk teh tara aya hariwangan. Isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu aya ti juru imah. Panasaran manehna tuluy cahya gurilapan teh kacida serabna teh tina kandang entog. Sing horeang teh entogna endog emas. Hiji poe Mang Julin ngarasa cape mun kudu unggal poe ngadatangan kandang entog pikeun mawa endog emas pira hiji teh. Ari geus dibeuleuh entog teh teu kaciri emas-emasna acan, malahan entog teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabeunah hartana, manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak dipake kebutuhan sapopoe.